Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Daru ngahaminan karena caritaan anu jadi guruna. Dua nana musyrikeun di perhatianana ka tempat tumangsungna tarung. Katingali harita Mbah Ragahejo geus saga diri pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu anu sejena. Nang boleh mapanas deui ku caritaan ka Mbah Ragahejo. Maneh geus 3 kali ngagunakeun panerajang jarak jauh ya Samal Hejo. Tapi ku aing tetep bisa diimbangan anjir. Jadi cek aing mah meungeus lah montong micenan waktu jeung tanaga teu puguh. Mending keneh ari ini tinggalkeun ieu patempatan sia. Montong maksakeun maneh make hayang ngelehkeun aing sagarupa sia Samal Hejo. Tapi Mbah Ragahejo tetep teu kapancing ku sikap jeung caitana nang bule. Harita Mbah Ragahejo kalahkah ngumbar caitanana. Maneh monjong wakak ngarasa unggul sia nang bule. Kemampuan si lain cukup lu gua lumayan, tapi si lain kudu ngarti deuleu sia. Pamohalan si lain mampu ngimbangan kekuatan ilmu deredet sia dewek. Sabab saila dewek makalangan tacan ngalaman eles jajami harja jajaten dina mangsa nangeunan lawan deuleu sia. Manggali nyarita semua anu ngegero ditujukeun ka Mbah Ragahejo. Hai. Hai, Mbah Ragahejo. Kamu pastinya juga menjadikan kaget dan bingung ya? Sebab alo aku nang bule sudah mampu mengimbangan 3 kali panerajang jarak jauh yang kamu lakukan tadi. Kamu bro, jangan meninggali nang bule budak kene euy. Lebih baik kamu mengakui sajalah keunggulan lawan. Nang bule dilawan. Itu nang bule putus sirawing, bukan budak lalaki samarang-samarang. Mbah Raga Budahejo. Mbah Ragahejo teu malire kana caitana manggali. Musyrikeun perhatianana kanu jai lawan, nyilangkeun sapasang leungeunna di hareupeun dadana. Saterusna ngagerakeun sapasang leungeunna didorongkeun ka hareup, ditujukeun ka lebah nang bule bari ngagero. Urang teruskeun ijen jajami harja jajatena sadang bule. Urang ajar sia. Dewek badu bangpak bakal ngagunakeun kekuatan nu sejena sia. Tadah kekuatan ilmu pejahludira. Dua geteran kekuatan anu kaluar tina sapasang leungeun Mbah Ragahejo. Wush.
rek ngahantem kana badan nuju lawan. Nang Bule harita ngalakukeun gerakan anu sarua saperti Mbah Raga Hejo. Nyilangkeun sapasang leungeunna di hareupeun dada, saterusna ngagerakeun sapasang leungeunna didorongkeun ka hareup ditujukeun ka lebah Mbah Raga Hejo. Dua getaran kekuatan anu kaluar tina sapasang leungeun Nang Bule. Harita mapag datangna getaran kekuatan nuju lawan. War, wush, war, bledak, gas. Bantrokan kekuatan dua getaran kekuatan nimulkeun sora anu ngabledag leuwih tarik tibatan tadi. Nang Bule sukuna ngageser setengah lengkah ka tukang. Sedengkeun Mbah Raga Hejo ngageser salengkah ka tukang. Mbah Raga Hejo kerung deui bae lantaran ngerasa kaget sabab Nang Bule masih keneh tetep mampu nimbangan kekuatan ilmu pejah ludira anu marengan karena kekuatan jarak jauhna. Nang Bule ngalelewa deui anu jadi lawan. Geus 4 kali euy maneh ngalakukeun kekuatan panarajang jarak jauh teh Samal Hejo. Tadi ceuk maneh nu digunakeun teh kekuatan ilmu pejah ludira nya. Ngan saukur kitu patut geuningan eta kekuatan ilmu teh anjir. Kalaka siga anu heueuh we. Salila makalangan can kungsi ngalaman eleh. Bacot wungkul sia hasok rek kumaha ayeuna sia Buta Hejo. Mbah Raga Hejo bari merhatikeun nuju lawan harita ngupat tina jero hatena. Kurang ajar. Kamampuan tapan ilmu silat si Nang Bulucun si Nang Bule sanajan budak keneh tapi geus tapi kana tahapan ilmu silat tingkat ti kotok tinggi ieu kanyataan memang di luar dugaan aing aduh teu sangka si Nang Bule bisa ngimbangan kekuatan ilmu pejah lu gue pejah ludira anu marengan kekuatan panajang jarak jauh aing tapi aing jadi penasaran. Mbah Raga Hejo masih kene ngarasa penasaran harita nangsukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu sirna Kalingga. Watek jirimna bakal ngiles leungit dina mangsana rek nibankeun panarajang lawan. Dina mangsana malesna rajang kanu jadi lawan, kayaan anu jadi lawan, kaku anggota badana teu bisa digerakkeun. Mbah Raga Hejo nangtang ditarajang ku anu dilawan. Hei, nang karak Nang Bule. Mun bener maneh boga kamampuan ilmu silat anu hebat. Coba silaing ayeuna anu maju narajang sia. Hasok narajang ka dewek sia Nang Bulucun Nang Bule. Nang Bule narima kana panajang lawan harita terus nyarita. Ngomong di raneg-raneg di masih si Samal Hejo. Jadi maneh teh hayang ditarajang ku aing Samal Hejo. Hayang tarung dina jarak deukeut kitu. Dicumponan kalep ka hayang maneh. Dayak di ladangan ku aing mah sia Samal Hejo. Ari keukeu mah hayang tarung cara kumaha wae jeung aing dek jarak deukeut jarak jauh sok aing mah. Maneh mun kabeunangan ku panajang aing montong leweh sia. Montong jebleh Raga Hejo. Aing narajang ye. Heya! Rasakeun sia. Heya! Surelat cidung. Nang Bule maju narajang. Sajeng kadeui panarajangna keuna kana sasaran safiu kelas. Jirim Mbah Raga Hejo ngiles leungit. Samemeh Nang Bule bisa mastikeun jirim lawan aya di mana, harita Nang Bule kageteun sabab ti tukangeunana aya panarajang anu ngahantem kana tonggongna. Hiuk cebrot deh.
aing benang. Nang Bule ngagero kaget benahan kanyeri ngajadikeun terus noloyong ka hareup. Tapi Nang Bule gancang ngajaga kaseimbangan badana, harita ngacuralitkeun badana ka hareup, curalit julug saterusna napak kana lemah langsung ngabalikeun badana. Mbah Raga Hejo nembongkeun jirimna. Mancuh dina tangtunganana bari nyeungserikeun nuju lawan. Maneh bisa kabenangan ku panajang dewek sia Nang Bule eta kakarek sasalimpetan sakali kabenangan ku panajang dewek dina panajang nu saterusna mah kakuatan daya tahan badan maneh geus moal kuateun sia Nang Bule anu akhirna ma erot maneh bakal dirubuhkeun ku dewek sia. Ningali Nang Bule geus kabeunangan ku panarjang lawan. Harita Andaru nyarita semu anu ngagero mere sumangat ka Mbah Raga Hejo. Hei, Mbah Ijo, eta si Nang Bule geus dibere ampun. Saha wae anu wani ngahina jeung Nang Tangtarung ka Mbah Ijo, geus sakuduna dibinasakeun Mbah Ijo. Daru boga kayakinan Mbah Ijo bakal mampu ngabinasakeun si Nang Bule. Perenan metong diberi kesempatan Mbah Ijo. Manggali teu eleh geleng harita mere subanget ka Nang Bule. Oi, ahai. Nang Bule, aloku, tetap tenang ya. Menying harapan lawan yang bertarung menggunakan cara licik. Pakai nyerang segala rupa. Ngajadikeun sudah tidak mampu untuk bertarung sebagai lawan sejati. Tetap semangat Janang ya. Aku merojongmu, aku mendoakan kamu aloku ya. Bagaimanapun juga harus mampu dong mengimbangkan kekuatan ilmu lawan Nang. Ayo Nang. Takasak nyata ya. Buktikan kehebatan Putu Sirawing tenang. Sedengkeun Nang Bule anu tonggongna kabeunangan ku panarjang lawan. Harita bisa ngarasakeun kanyeri dina lebah tonggongna. Tapi kekuatan daya tahan badan Nang Bule anu geus kalatih. Rasa kanyerina henteu lila saterusna ngalelewaan ka nuju lawan. Panarajang maneh ngahantem kana tonggong aing eta Buta Hejo. Tapi kadeleh ku maneh ye. Kayaan aing masih keneh mancuh sia dina tangtungan anjir. Jadi kekuatan panajang maneh teh masih kena can mampu deuleu dipake ngarubuhkeun aing mas ya Buta Hejo. Saukur karek semet kitu patut geuningan kemampuan maneh teh. Geus sombong sia si Sabal Hejo. Maneh masih kena nganggap enteng ka dewek Nang Bule. Kabeunangan ku panajang ka kalua jeruk kadua maneh bakal rubuh sia tadah sia. Mbah Raga Hejo harita ngacelat maju narajang. Panarajang narikat harita dipendung ku sapasang leungeunna Nang Bule. Sauk kedukdeus. Gese waktu sababaraha detik tisanggeus ngapendung panarajang lawan, harita Nang Bule males narajang. Tapi samemeh panarajangna keuna kana sasaran, jiri melawan geus ngiles deui leungit. Dina kaya Nang Bule can bisa mastikeun jiri melawan aya di mana. Harita ti didireun belah katuhuna datang panajang mangrupa tajongan kana lebah cangkeng katuhuna Nang Bule. Sak Dakdas! Nang Bule ngadaligdeg sabawara rengkah kabelah kenca. Samemeh Nang Bule bisa mancukeun tangtunganana, datang deui panarjang lawan anu ngarah kana dadana. Tapi angin samberan panarajang nu jadi lawan bisa karasa ku Nang Bule, gancang harita ngajerat pindah tempat nyingkahan panarjang nu dilawan. Saukyuk jerat plos. Mbah Raga Hejo ngacirim deui bari numbar kasuka hatena.
maneh masih bisa nying sering nyingkahan panajang susulan dewek sia. Tapi maneh geus karung 2 kali kabenangan ku panajang dewek Nang Bule. Kekuatan daya tahan maneh cukup hebat sia. Masih kene tacan bisa dirubuhkeun lawan. Tapi tarung masih kene lu mangsung sia. Moal maneh bakal rubuh sada Bule. Ningali Nang Bule geus 2 kali kabenangan ku panajang anu dilawan. Harita manggali meresu banget deui ka Nang Bule. Nang, hey. Tetap semangat ya Kasep ya. Ingat jangan sampai kepalingan lagi gerak kebenangan lagi panajang lawan Nang ya. Yang jelas emang menjadikan membogaan keyakinan Nang Bule Putus Sirawing akan mampu mengimbangkan kekuatan ilmu lawan. Bila perlu bisa dipakailah gerakan-gerakan yang diwaris oleh Bah Eroh itu ya di Gunung Puntang ya Nang ya. Bagaimanapun juga jangan sampai kalah dalam pertarungan, harus mampu mengungkulan lawan ya Nang ya. Nang, aku mendukungmu, aku selalu mendoakan kamu. I love you Nang. Sedengkeun Kisangkal Wulung harita ngararet ka Andaru anu jadi muridna betus nyarita. Yeah. Kusi lain ka Bandungan Daru. Si Nang Bule geus 2 kali kabenangan ku panrajangna Kang Ijo euy, lanjut dewek. Kangarana lanjut dewek geus ngagunakeun kekuatan ilmu sirna Kalingga, dewek boga keyakinan Sinang Bule moal mampu ngimbangan kekuatan eta ilmu. Sok sanajan daya tahan badan Sinang Bule lumayan hebat, tapi terus-terusan kabenangan ku panajang lawan mah akhirna bakal dirubuhkeun ku Kang Ijo. Eta keyakinan dewek euy. Kisangkal Wulung jeung Andaru musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Sanajan geus 2 kali kabenangan ku panajang nu dilawan, tapi sikap jeung caritaan Nang Bule henteu robah. Harita nyarita deui ditujukeun ka nu dilawan. Kemampuan maneh cukup lumayan oge sia Buta Hejo. Tapi hanya cek aing oge euy. Najan maneh geus 2 kali ngasupkeun panajang ka aing. Angrewe teu bisa ngarobah kana kaayaan. Kadeleh ku maneh ge sia Samal Hejo. Tapi keun ka ayeuna aing masih kene seger buger teu kitu teu kieu anjir. Padahal aing mah hayang ngarasakeun kekuatan panrajang maneh anu hebat sia Buta Hejo. Sabab aing geus lila hayang ngalaman kumaha rasana dirubuhkeun ku anu dilawan. Eta anu dipikah hayang ku aing mah sia Buta Hejo. Nang Bule negerakeun sikapna hayang ngarasakeun kekuatan panajang lawan anu leuwih hebat. Sabab geus lila hayang ngarandapan kumaha rasana dirubuhkeun ku anu dilawan. Mbah Raga Hejo akhirna mah jadi kapancing oge amarahna. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Nang Bule anu hayang ngalaman ngarasakeun dirubuhkeun ku anu dilawan. Maneh so lali maneh sombong sana Bule. Kurang asem, kurang ajar. Masih kene tetep nganggap enteng ka dewek sia. Rasakeun sia kurang ajar. Kekuatan panarajang saterusna sia. Roboh maneh kurang ajar. Rela culung Mbah Raga Hejo maju dina rajang bari ngagero. Nang Bule harita henteu ngabendung panajang lawan, tapi ngacorelat pindah tempat nyingkahan panajang lawan, saukhiuk corelat plos. Mbah Raga Hejo ngagentak loncat tusuk tepus ku panajang susudan. Saukhiuk corelat plos. Nang Bule ngacorelat di pindah tempat. Ningali nu lawan geus 2 kali nyingkahan panajangna, teu ngabendung panajangna jeung ngalakukeun panajang balasan, ngajadikeun Mbah Raga Hejo jadi keselen oge hatena. Sabab
Ku cara tarung anu saperti kitu Mbah Raga Hejo teu boga kasempatan pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu sirna Kalingga mun ditarajang ku anu dilawan terus ngiles leungit cirimna. Mbah Raga Hejo ngeureunkeun heula panarajangna musirkeun paneutepna kanang bole bari tos nyarita. Cara tarung maneh kawas kitu pak patut cak nang bule sakuduna kangaranan tarung mah deuleu lain saukur bisa nyingsering nyingkahan panajang hungkul sia tapi kudu mampu malas narajang kanu jadi lawan sia ongkoh maneh teh incuna si rawing tapi tarungna kawas kitu patut cak nang bule nahaon tarung teu bisa males nangkon narajang mah nang boleh nyarita deui di bareng Seli. Ieu mah ye. Maneh mah kalaka jadi ngamasalahkeun anu kitu patut anjir. Anu kasebut tarung mah bebas kumaha rek ngalakukeun cara jeung upaya non we oge. Masing-masing we sabut hejo. Maneh montong mikiran nu dilawan anu kudu dipikirkeun ku maneh mah kumaha carana bisa ngasupkeun panajang ka aing pen kaituna aing bisa modar sok aing begug mah buat maneh dina lumangsungna tarung make jeung hilas leungit segala rupa kawasin kolot wae sia aing na moal katibu moal blog sabab hayang ngungkulan nu dilawan hilas segala rupa kawas bebenit wae. Anu matak maneh mah lain jago sejati sabut hejo. Anu matak montong hayang disebut jago kolot. Ya, dasar si buta hejo si blaku tak tungtung sia. Mbah Raga Hejo jadi pedah amarahna saga diri pikeun maju narajang bari terus nyarita. Maneh monyet maneh montong ngompol duh montong ngomong ka mana ka Arab sia nang kuban nang bule luka klanyat campeda campelak ngahina ka dedewek sia kurang ajar kabeunang sakali deui ku panajang dengkak dewek maneh bakal paragat nyawa sia rasakeun sia kurang ajar. Jorela culung Mbah Raga Hejo maju nelajang diharapkeun nuju lawan bakal ngabendung panajangna anu saterusna ngalakukeun panajang balasan ka nuju lawan. Tapi nu diharapkeun ku Mbah Raga Hejo teu bisa jadi kenyataan sabab nang bule masih tetep teu ngarobah cara tarungna. Teu ngabendung panajang lawan terus malas narajang. Tapi masih tetap ngajerat pindah-pindah tempat nyingkahan panarajang nu dilawan. Saukyuk hus jerat plos, saukyuk jerat plos. Kacepatan gerakan yang boleh itu bisa diimbangan ku kacepatan panarajang nu dilawan. Terus-terusan narajang bari panarajang natayanukeun kana anggota badan lawan jadi mangaruhan karena kacepatan gerak panarajang na Mbah Raga Hejo. Harita kecepatan gerak Mbah Raga Hejo jadi ngurangan. Ningali kareta kayaan waktu nang boleh ditarajang deui harita henteu ngajoerat pindah-pindah tempat. Tapi ngahaja ngantep nu dilawan ngasupkeun panarajang sauhiuk terat. Gas. Meh bareng jeung panarajang leungeun katuh Mbah Raga Hejo ngahantem kana dadana harita dina kacepatan gerak anu teu katuturkeun ku kaseuketan panolawan sapasang leungeunang boleh bisa ngasupkeun panajangna anu leungeun katuhuna ngahantem kana dadana sakyuk cebrot geus sedengkeun leungeun kencana nyodok kana beuteung lawan sodok heuk sadek ngek geus nang boleh ngacari jeung ka tukang. Tapi Mbah Raga Hejo ge harita ngadaligdeug terus ngahayungkung mundur sabalengka ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan Mbah Raga Hejo memang hebat. Daligdeug.
hayungkung raneg harita Mbah Raga Hejo gancang mancukeun di tangtunganana. Nang bule ge sarua harita meh dina waktu anu bareng geus mancuhkeun tangtunganana. Ningali Mbah Raga Hejo 2 kali kabeunangan ku panajang nang bule, harita andaru ngarelet ka Kisangkal Wulung anu jadi guruna betus nyarita. Wah, kumaha kajadianana? Bet kitu geuningan Ki Guru. Sinang bule bisa ngasupkeun panajangna 2 kali. Sedengkeun Mbah Ijo ngasaukeun sakali ngasupkeun panajangna. Aduh. Jadi rada selempang oge yeuh ke da rumah yeuh Ki Guru. Kisangkal Wulung masih tetep dina sikap pamadeganana harita terus nyarita. Ya. Saukur kabeunangan 2 kali ku panajang lawan mah. Moal matak mengaruhan kana kekuatan daya tahan badan Kang Ijo lanceuk dewek sadaru. Sabab kekuatan daya tahan badan lanceuk dewek mah kabilang hebat euy. Si laing teu kudu salampang sagarupa daru. Bari merhatikeun nuju lawan haita Mbah Raga Hejo ngomong dina jero hatena. Adam jadah. Kajadian lu mangsung bener-bener di luar dugaan aing. Samemeh jirim aing ngiles leyang ngiles leungit panajang sinang bule geus leuwih ti heula keuna kana anggota badan aing. Sinang bule nyata boga pamikiran anu cerdas pikeun ngimbangan kekuatan ilmu sina kalingga. Maehna ngalakukeun cara tarung anu ijot anu mancing lawan. Sangkan kakuras tanagana jeung kacepatan gerakanana. Sinang bule tetela lain lawan anu enteng. Aduh. Mbah Raga Hejo kudu ngaku dina jero hatena daya pikir nang bule kabilang cerdas. Pikeun ngimbangan kekuatan ilmu sina kalingga bisa ngalakukeun cara mancing kakurasna tanaga jeung kacepatan gerak nuju lawan. Ningali nang bule geus bisa ngasupkeun 2 kali panalajangna, harita manggali nyarita semua anu ngagero mapanas ka Mbah Raga Hejo. Hai, Mbah Raga Ijo, kamu hanya bisa 1 kali mengasupkan panalajang kepada lawan. Sementara alo aku nang bule si ganteng menjadikan mampu 2 kali mengasupkan panajangnya. Itu menandakan bahwa nang bule membogaan kemampuan yang lebih unggul dari lawan, bro. Kamu tadi menjadikan ngahayungkung kan? Ngapain? Kerasa belen. Andaru ngabalet caitaan manggali caritaan harita ditujukeun ka nang bule. Nang bule, sanajan si lain bisa ngasupkeun 2 kali panajang kalau dilawan, tapi tetap teu mampu harubuhkeun Mbah Raga Hejo. Deleh ku si lain nang bule, anu dilawan masih keneh mancu dina tangtunganana, ngandung harti kakuatan panajang si lain pangaruhna keur anu dilawan mah. Kalah kumaha oge si lain moal mampu ngungkulan kekuatan elmuna Mbah Raga Hejo. Ingatkeun ku saing nang bule, Mbah Raga Hejo jago kolot anu tacan ngalaman kasuan jajaten dina mangsana tarung ayeuna lawan. Sakedeung deui si lain bakal dirubuhkeun ku Mbah Raga Hejo. Si lain tandinganna Mbah Raga Hejo sia bule. Sedengkeun Mbah Raga Hejo anu boga karep hayang bisa ngungkulan di lawan, harita